Wilujeng enjing pamirsa, pendak ieu sareng abdi dina acara warta dinten ieu. Abdi Ayrin Rahmidiani bade nepikeun informasi ngeunaan kajadian anu lumangsung di wilayah Stasiun Bekasi Timur. KAI Komuter ngucapkeun bela sungkawa ka korban anu maot sareng korban anu luka dina kajadian ieu. Salian tinggal lakukan evakuasi korban sareng kareta anu kapangaruhan. KAI Komuter oge ngamankeun barang milik panumpang anu tinggaleun di lokasi kajadian. Pikeun terang informasi langkung lengkapna, ayeuna urang langsung nyambung ka reporter di Bekasi Timur. Hatur nuhun. Abdi Meldi Jubaida ngalaporkeun langsung di Stasiun Bekasi Timur. Numutkeun data pangayarna dugi ka Kemis 30 April 2020 genep. Aya 85 barang bawaan anu kapanggih. Sapertos handphone, tas, koper, sareng barang sejena. Tina jumlah eta 38 barang parantos hasil dipulangkeun deui ka boga. Di jalur KRL nu nabrak taksi, urang bade nunjukkeun kronologina. Ieu jalurna, terus nuka ka di jalur nu sabalikna. Jung nuka ka ti jalur nu sabalikna nalika KRL jurusan Cikarang ditabrak ku karta api. Argo Bromo, dumasar kana katerangan saksi, Argo Bromo orket no nabrak karta. Sanggus nabrak mobil no mogok di Palang Panto diukeut, Stasiun Bekasi Timur. Akibat kajadian ieu, perjalanan KRL Yurin sarta tiu neruskeun perjalanan. Jong akibat kacilakaan ta, KRL jemok taksi, KRL SRI SJNT Jakarta ka Cikarang. Kapaksa Yurien, darurat jung. Yurien di jalur hiji Stasiun Bekasi Timur. Dina posisi KRL nu masih Yurien. Karta api Argo Bromo orket di tukang nabrak gerbong panungtung KRL di jalur nu sarua. Kejadian kacilakaan antara kereta api listrik nu datangna ti KRL SJNT arah Cikarang. Naon wae usaha anu dilakukan KAI Komuter sanggeus kejadian ieu. KAI Komuter langsung ngagerakan petugas keamanan sareng pelayanan pikeun ngadata sarta ngamankeun barang-barang milik penumpang anu tinggaleun di kareta anu kapangaruhan. Kumaha proses nyokot deui barang ka penumpang? Penumpang atanapi keluargana tiasa langsung sumping ke layanan Lost and Found di Stasiun Bekasi Timur. Mungkena petugas bakal ngelakukan proses verifikasi supaya barang tiasa dipulangkeun kanu bogana anu sah. Naha aya himbauan kanggo masyarakat. Kami ngimbau ke masyarakat supaya tetap tenang sareng gancang ngalapor upami aya barang anu leungit. Kami oge nyuhunkeun hapunten karena kaayaan anu nyababkeun teu ngarareunah pikeun panumpang. Kumaha pendapat anjeun pengenaan pelayanan di KAI Komuter? Numutkeun abdi petugas cukup gancang sareng sigap dina ngabantosan panumpang. Barang-barang anu katinggalan oge langsung diamankeun kalian sae. Naha anjeun ngarasa kebantosan ku ayana layanan Lost Handphone? Muhun kacida ngabantosanana. Panumpang janten langkung tenang sabab barang anu leungit masih tiasa dipilarian jeung dipulangkeun. Barang naon wae anu panglobana kapanggih? Saseurna mangrupa handphone, tas, dompet, sareng bareng pribadi sanesna. Kumaha proses verifikasi barangna? Nu boga barang kadang nyebatkeun ciri-ciri, barang identitas nunjukkeun, sareng nyebatkeun identitas. Sakitu lapor langsung di Stasiun Bekasi Timur. Diharap sadayana penumpang tetap hati-hati sareng salawasna menjaga barang bawaan ditinggalkeun di kereta atanapi stasiun. Abdi Meldi Jubaida ngalapor. Hatur nuhun.
nuhun kana laporanna, mugia sadaya korban menang penanganan anu pangsaena sareng kaayaan tiasa gancang normal deui. Tiasa waspada sareng jaga barang bawaan anjeun nalika ngagunakeun transportasi umum. Abdi Ayrin Rahmidiani pamit undur diri. Dugi ka pendak deui sareng wilujeng enjing.